teuing. Panglima, hayu antar kasih marabig. Lagi duit ya. Kesabaraha poe? Oh, siap teh. Hayu tuh biasa nama si Mate. Sok negong di ditu hayu tuh. Hatuh Panglima lah. Nya tuh hayu. Di mana Panglima? Tuh. Astagfirullahaladzim. Mak, kumaha sih ieu teh? Duit Aceh geus lila-lila teuing. Ih, Duh, hampura Neng. Macan menang duit aya nama. Payahna. kumaha atuh panggamari janjina teh poe ayeuna hayu we can boga wae atuh. Bener Neng. Emak tuh can boga pisan aya nama. Kumaha sih si mata ngeles-ngeles wae kamari janjina ayeuna isuk sore aing mah jauh-jauh ya abis tadi ditu geuningan mak. Teh, itu aya naon teh? Tah anak muda si emak ngajual Aceh ka teteh jauh-jauh teteh can mayar keneh wae isuk sore wae duitna bohong wae ngeles wae si mama. Mun gerengseng gitu anak muda eta namanya. Teh, tenang teh, ulah umak amuk. Mak, ya kebenaran pisan abi ka dieu teh nya. Rek bikinkeun duit Aceh, Mak ya. Tadi kan urang meuli ka emas 100. Ieu artos mah. Nuhun atunya. Eta tong ka dipesakan ka dieu teh bayarkeun urang utang ah. Oh, tadi hese pisan. Ayo Panglima. Waduh, yo, cil mun sangar kitunya. Kita ge hutang, banyak utang ya. Ayo kita kemon ah. Ayo, eleh galakna si emak ya. Ya sabar oblong. Mun aing mah mikeun duit teh engke geus unu nagih. Puguh duit teh meuli beas sakitu-kituna di Arab-Arab. Wajir. Tempo. Gelis gitu Panglima euy. Yap, campurkeun. Si aya nah tuh anak muda aham ehem. Di obat atuh bisa yang minum dia, minum. Ye. Ieu mah teu ngartieun budak maraya Panglima. Hih, eta tah sa eta. Oh, ieu mah incu emak di Jakarta karek mulang. Duh, incu si marabik tuh gelisnya euy incuna mah. Ini naon goreng patut. Mak, kenalkeun atuh mah ka si anak muda ye. Udah semudah itu Arbuso. Mana sok jailan wae ka urang. Punten. Duh, atuh mah sekali-kali we nya. Damai heula Panglima. Duh, aing meni, rambut lagi meni pink gitu nya. Mak, jeung urang mah eta mah incu mah. Mak, eta teh saha, Mak? Lah, musuh bubuyutan. Ah, si mama sok gitu atuh mak. Enggak, Neng. Aku mah partner si emak. Nya, Panglima. Oh. Lah, juga kada itu ah. Dia mah balangor kitu, tuh hayang. Si emak kakak nyebut budak balangor cenah. Panglima cek ya. Oke. Ai tadi teh urang teh geus kajual jengkolnya. Oh, Heeh. boga Cidayu. Heeh atuh tuh. Lumayan ieu nya Panglima nya. Nya tuh. Bisa meuli spaghetti heuh. Ya iya dong. Tempo si anak muda loba duitna beli bareureung. Kayaknya Bisa tumbang tembok. Tah, Panglima eleh oge ku duit mah nya. Mak, kenalkeun atuh ka si anak muda mak. Ya. Oh, iya namina Esti. Oh, Esti mak nami incu teh. Duh, aing meni geulis kitu euy. Tos gaduh ka Bogor can mak. Da acan, tapi kada aya restu heula ti emak. Oh, gampang mak. Restuan atuh mak, aku deket jeung incu emak ye. Nya sok lah di restuan ku mama, nu penting mah calager jeung loba duit lah. Nu atuh Neng, baturan. Ieu mah geus dibere duit 500 makan ladang jengkol cenah. Ya atuh Mak, aku pamit dulu. Ya. Hati-hati. Ya. Ayo Neng. Ayo. Yo, halik ka ditu ah, daguan itu. Ih, sianya tadi teh pangnyokolan payu. Bobong teuing duit ladang jengkol, mun bau jengkol. Tapi ngeunah ah amis we pura-pura nama da imah duit.